Pangajaran kahiji Biantara. Mikawanoh biantara mengetahui pidato. Biantara teh nyaeta nyarita di hareupeun balarea, berbicara di depan orang banyak. Biantara teh diwangun ku tilu bagean, nyaeta hiji bubuka biantara, 2 eusi biantara, 3 panutup biantara. Bubuka biantara, pembuka pidato. Eusina ngucapkeun salam jeung sanduk-sanduk kanu hadir. Isinya mengucapkan salam dan menyapa yang hadir. Eusi biantara, isi biantara, ngebrehkeun pamaksudan biantara, memperlihatkan maksud dari pidato yang disampaikan. Panutup biantara, penutup pidato. Eusina sanduk-sanduk deui sarta dipungkas ku salam. Isinya menyapa yang hadir dan ditutup dengan salam. Aya sawatara hal anu kudu diperhatikeun samemeh urang nyieun naskah biantara. Di antarana, hiji, dina acara naon urang biantara teh, 2 naon jejerna eta acara teh, 3 saha bae anu baris ngahadiran kana eta acara teh, 4 salakunaon urang biantara dina eta acara teh. Padika biantara unsur-unsur pidato. Aya sawatara hal anu kudu diperhatikeun upama urang biantara diantarana hiji sora, 2 lentong, 3 wirahma, 4 nada, 5 paroman, 6 pasang peta. Hiji sora, sorana kudu bedas sangkan kadenge ku balarea anu aya di dinya sarta bentes deui dina ngendalkeun kekecapanana. Anu kadua nyaeta lentong. Lentong kudu merenah sakumaha ilaharna lentong basa Sunda, logat basa Sunda. Contoh, abdi teh urang Sunda asli. Wirahma, wirahma teh patalina jeung ancan, gancang sarta tarik halona sora dina nyarita. Anu kaopat nyaeta nada. Nada aya patalina jeung eusi, unggal bagian biantara. Upama pikasedieun pidatona, tangtu oge kudu nadana sorana teh sedih. Anu kalima nyaeta paroman. Paroman atawa pasemon dina biantara oge kudu diluyukeun jeung eusi biantara anu dikedalkeun. Mimik muka harus sesuai dengan biantaranya. Anu kagenep nyaeta pasang peta. Pasang peta dina biantara mah teu perlu kaleuwihan. Biasana ngan gerak leungeun nurutkeun wirahma jeung nada biantara anu dikedalkeun. Eta gestur mengikuti pidato yang disampaikannya tentang apa. Aya 3 teknik biantara. Di antarana hiji teknik maca ngagunakeun tek naskah, menggunakan naskah. 2 teknik nyatetkeun inti biantara, mencatat yang akan disampaikan tapi intinya saja. 3 teknik nalar, teknik biantara henteu ngagunakeun teks naskah, tidak menggunakan teks naskah. Hatur nuhun, wilujeng patepang di Minggon Payun.